Tecus telan cuek baru mau. Aduh adek ini mau juga abang yang layu. Tecus telan cuek baru mau. Aduh adek ini mau juga abang yang maju. Benang tah. Waduh siarok aing mending tepak-tepak bae haram jadah meureun. Iya, siapaan? Aing menepakan ge air reungit. Siang ke mah demam berdarah sia, sup rumah sakit. Emang sia boga duit. Henteu. Tah, makana eta aing mere nyaho ka sia. Aing gebahan tah reungit. Abis sia teh asup ke rumah sakit. Pan haliweu mayar. Ih tah, gini. Aidi. Tah, adaw. Tuh, benang tuh. Ih, tah aidi. Adaw, sia mah lain reungit nu pai mah malah maehan aing meureun. Cicing makan cicing, aing mah lain rek maehan sia ye reungitna. Haram jadah sia, genjur banget aing ditepakan bae ku sia. Sia mah di bejaan aku baturan. Aing mah karunya ka sia. Geus ari embung mah. Ke rumah sakit, tar sia lah nya. Sial sok tacamul, kagetkeun aing bae sugan aing mah curi gitu sia. Deuk. Dicabok bae perawatan ye mahal. Nah, sia banget tuang kos kieu perawatan. Luluran sia nya. Eta sia nyaho aing make luluran. Nyaho lah. Luluran make tai sapi sia nya. Lain lah. Aju make naon atuh mun lain make tai sapi mah. Ja sia boga duit ge henteu, gasang meuli sampo ge sia teu boga duit. Oke, sabun colek. Lah. Jelas aing ngomong jeung sia mending aing balik. Kedeng. Rasain aing pernah neuleuy jelema. Sia bugisnya. Abo-abo, ngena aman ngaran aing bugis. Cingnya nama aing kue meureun. Iya, ngaran sia bugis. Sapirok ngaku sia. Kumaha kabar sia? Sehat. Sehat lah aing mah. Iya ngomong-ngomong, ngaran aing ulah bugis atuh. Aing bugis lain. Oh, aing salah nyebut. Ngaran sia mah lain bugis. Pais. Masih bae lah, ngaran aing bagus-bagus bugis. Bugis, pais. Gitu wangi sia mah kuat ngambek. Aing mah salah ngomong doang padahal mah. Salah ngomong sih salah ngomong, tapi kata aing terluka ya. Anjay, geus boga hate bae sia. Buka aing mah, kamu teu boga mah aing moal hirup. Heula geus. Ieu ngomong-ngomong, sia kemana bae? Jero ka jeuleu. Mondok lah aing, makana jarang kadeule-deule. Itu mah sarua jeung aing. Aing ge mondok. Atuh teu nanya aing mah. Tidak sasana aing. Tapi ngomong-ngomong, sia mondok geus menang ilmu naon? Ilmu dahar. Dahar. Ilmu dahar. Ilmu dahar. Maksudna kumaha sih? Dahar. Beda kota sih teu nyaho. Duhur dahar, asar dahar, maghrib dahar. Ari kitu ge, aing ge di pondok aing ge. Dahar, ada yang teu dahar mah. Moal hirup aing. Emang sih boga ilmu naon? Ulah mere nyaho sasahanya. Aing mah di pondok. Ye, sia pernah mah ngising di pondok sia. Nanti ari sia ngising sok gandeng tah. Sia mah can boga ilmuna, aing mah geus boga ye. Maksudna kumaha rok? Ye, sia ari ngising ye di jamban. Sampingna teh ya ulah disingsateun. Di, jarang sangka abeh meureun taina di samping. Sia nyaho. Eta ilmuna. Nah, bebeja sasahnya. Ji, lamun aing udang Atuh, anak gak kenapa lah ya? Karena abur jelema.